warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasinatul Anissa. Saya Devi Gusmiawati. Saya Nifar Fadila. Saya Dinda Linda Aprilianti. Saya Pina Patana. Assalamualaikum Ibu. Punten ngawagal waktosna abdi sareng rerencangan bade ngawawancara ngeunaan icalan cilok. Ti iraha ngawitan icalan cilok teh? Kirang langkung 24 tahun dari tahun 99. Kunaon Ibu hoyong icalan cilok? Ari icalan maneng kedah aya hubungan sareng hobinya. Margi ibu mah seneng geuningan kana cilok, jadi nya diulik ngadamel cilok nyalira. Naon wae bahan anu dianggo kanggo ngadamel cilok teh? Kanggo ngadamel bahan cilok maneng gampil seueur di warung, jadi mudah gitunya. Bahan utamina mah aci, tarigu, bumbu-bumbu sareng kanggo isiana mah tiasa daging ayam, gaji sapi atanapi bawang gorengnya tiasa. Di mana Ibu ngawitan icalan teh? Kawit nama di bumi neng, tapi lami-lami mah geuning seueur nu senengeun nya kana cilok teh damelan ibu teh supados lebih luas dipasarkeun nyobian ku ibu teh ka pasar, dibungkusan, dipak, dikemas geuning seueur anu periogieun. Lami-lami mah ku ibu teh upami di cilokna lebih di seueuran gitu supados seueur di anu minatna, seueur di anu senengna. Ibu teh icalan muka usaha nyalira di bumi ayeuna mah teu kapasarkeun. Kumaha paraosan Ibu pami icalana sepi? Nya biasa neng namina usahanya icalan mah teu selalu rame, teu laris tiap dinten, kedah siap mental. Namina icalannya awalan mah ayeuna sepi, tapi kedah aya doa ayeuna sepi, mudah-mudahan enjing marame. Ayeuna teu saep pasti enjing saep, kedah yakin tah eta teh kunci kanggo nu icalan. Ngawitan ngabuka usaha cilok teh? Alhamdulillah neng ibu nyalira. Hatur nuhun Ibu hampunten atas ngawagal waktosna. Mohon mangga sami-sami neng sing suksesnya nilainya sing sae. Amin. Assalamualaikum.